Semar asta jika sampun dumugi Datengarsa ya ulang tereh nepi euy tungtung nama akang silaing naluturkeun delejang keung marukana meureunnan kumaha keung meureun teh si ontohon mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh kan eta dewe di landing room ya lain ya muni ke ieu bokap aing murugul pisan cing Pak cingeuy euy hatete akang nu eleh ning eta ning silaing nuturkeun aing udah melang atuh ariwah ka kolot mun bapak kumaha onam teh saha nu mare katakeun emak ade goreng tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ja nya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut peusan lain eta teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak noyod dek nyeri emak dewek teh kumaha atuh da hate jang hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aing nganukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh ka landing room teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat dia aki-aki beger eta heuh aya kata-kata mutiarana lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua aki-aki mun urang mengeunteung ye euy dasar naon teh syahadah di lebah syahad saha naon teh teh bunga goreng sangu meureun atawa goreng lukmas atawa goreng dodones lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja moal separatis separatis anu ngaberontak atawa teroris nah jauh-jauh atuh jauh-jauh da lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mah di mana urang aya salju atawa aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah situ jauh tina teroris tina tariris nah ojang nyamperkeun itu syah akeng anang ulu anjing ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki di teh jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun ieu bola putak cabok sia wae lamun si lain kuda laut manehna empot bandar ngeunah kayu nu garelo jelema teh
naon ngomong naon mana teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan Keor silaing bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun kena bubuahan harus makan cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing celinakan anjing coba tuh gaina lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng mah loteng dilotengkeun silaing meureunnan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja sudah apa ka aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka itu jang karunya deuleu atuh supaya semangat lamun dina kue isok euy naon euy yang polu deleng eta geun hayang ngadengekeun tapi gede ambok atuh kuing kue bolu euy sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing apa aduh ampun alah ampun jangan mana coy kuring teh semar 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 aya tak cepot itu nu tukang dawala da pada ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu Dawala Hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh dek ngalamar ada ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha ka eta awewe Dewi Nilaningrum ulu dedengean teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nyau molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing jadi wanian nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan pernah yang teh heuh sia sak
saha nu ngaganggu Dewi dilaning dina hati hayang saling sirang panjang aing. Sia teh ujung-ujung ngambek tuh dah kitu akibatna tah. Ceguing oge geus eureunnan atuh. Kurang kumaha magelis cicing sia. Teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur. Waduh anjir. Mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu. Acan ge tepung nyebut bebene. Acan ge tepung geus nyebut bebene, bebenul lain bebene. Kurang ajar sia. Jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis. Tobat Gusti. Ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok. Dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu. Pak, geus Pak, tungtungna mata kitu geuning jadi pasea urang teh. Cicing sia, kene aing gelut. Kumaha atuh geus kieu bapa teh? Gugu mah gugu we atuh. Heuh nya kitu ada soal nu ngaganggu murid anakna tanggung jawab. Aing teh deuleu nanyakeun wungkul satedek ngalamar. Si lain dek ngalamar deui. Nanaonan? Eta teh saingan aing deuleu. Nganu harti ngajak pasea jeung dewek. Lain hehehe sia. Tetenya Aisyah Semar. Sah. Aduh, Gusti era aing. Kolot tapi ka kitu kan. Haling kitu bepeng. Naon sia teh? Haling ka mundur. Haling nu beger Nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu. bisi cacat. Ngene ku abah urang tulungan. Ka itu jang. Tulungan aing jang. Kaki itunya euy. Mana teh bapana atawa anakna? Dewek teh bapana. Bapak tani. Jadi eta nu hideung teh anak maneh? Anak geuning mung di baju nya kitu we ning. Buligir keneh teteh. Bae kahujanan taranjang. Nya hapunten pun anak teteh idiot. Peksing harapan kanya. Lamun teh mah ayeuna maneh melaan anak bener, anak maneh sok. Ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu. Aing ngajaga di dieu. Bisi awewe kabur ditewak bae di dieu. Pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok. Panieun sia tai. Nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal. Nararasaan sia kasep kitu. Entong hayang meuli pispot. Cucurut anapun batu. Entong hayang kasih cepot. Camerut mah gede nyatu. Lawan keselin alis ini. Lawan wae. Ya, saya goblok. Jeuneu mah pangor teh dilawan. Cikan sok aya nyawa sia tong. Hai, batur. Ewah. Sia, dedek ngalamar putri. Heeh. Sia. Modal ya. Loh. Naon? Sila kain didengkeng. Lawan atuh eungeup leuh. Wah, sia. Tolong. Silaka
gitu mau jadi gangguan Buren Karajai tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun